bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi. Saha beliau? Beliau itu ulama ahli fikih, ahli tasawuf ini. Mantenanya ulama nya pejabat sebagai qadhi, tapi ulama anu juhud anu wara. Di masa kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah, Al-Imam Al-Mawardi kitab ieu teh dikarangna teh 1000 tahun kapangna. Sekali deui 1000 tahun kapangna, hampir 10 abad kapangna kita. Dugikeun ka ayeuna insyaallah manfaat. Sabab di jerona geunaan fikih anu dibahas di jerona nyaeta fikih anu sifatna siasah politik. Maka kitab ieu ngabantah argumentasi bahwa Islam teu kudu berpolitik. Dina bidang fikih politik kitabna sanes nganunggul kitab Ahkamus Shariah. Aya oge kitab Siyasatul Muluk. Siyasatul Muluk itu sani fikih siasah di jalurna ngabahas fikih ngeunaan politik. Ngan eta mah dituju ke nasihat-nasihat ka para pamimpin. Lamun kitab ieu nerangkeun ngeunaan hak jeung kawajiban antawis pamimpin jeung rakyat. Di rakyat kawajibanna kudu kumaha ka pamimpin teh, di pamimpin kawajibanna kudu kumaha ka rakyat. Ieu bahasa aya oge kitab karangan Imam Al-Mawardi teh nyaeta Nasihatul Muluk. Sami eta ditujukeun ka para pejabat.